Bismillahirrahmanirrahim. Anta ila ilmi ida atau tahu ahwad minka ila ilmi ida asoy tahu. Di antara timbulnya sebab-sebab, di antara sebab timbulnya penyakit batin, penyakit rohani, penyakit hati, sabab ayatna pengakuan dina diri kurang, naon jadi hak milik Allah, naon jadi milik Allah diaku kurang, sehingga pengakuan eta nyebabkeun urang jadi cilaka. Sakabeh nu aya di langit, nu aya di bumi, sakabeh kajadian termasuk urang, nu aya di urang, dimiliki ku urang, pada hakikatna teu aya nu jadi milik urang, kabeh ge milik Allah. Maka kulantaran kabeh milik Allah, belajar saeutik-saeutik urang ngarasakeun naon nu aya di urang teh eta teh lain urang, tapi Allah. Dimulai harta dimiliki urang, jabatan, kekuatan, kapinteran, kabisa, bisa dina sagala hal, bisa dina taat, bisa dina gawe sajabana. Diajar urang mengakui bahwa eta teh lain milik urang, tapi milik Allah. Sabab lamun urang diaku ketika eueuh teh bakal jadi siksa. Kunaon urang aya kaleumitan tuluy ngarasa kasiksa. Tadi antara teh sabab ayana ngaku nu lain milik urang. Dalam misalna urang leungit aya kaleumitan, tapi nu leungit teh lain urang, moal sedih. Aya kaleumitan motor saha, motor batur, moal sedih. Da lain motor urang, lain milik urang. Aya leungit duit, leungit jabatan, ayana kasehatan, tuluy leungit diaku ku urang, maka leungit nate bakal jadi kasedih. Tah kasedih eta teh timbul akibat urang ngaku bahwa eta teh milik urang. Dalam urang ti awal eta teh ngomong ka di urang ieu teh lain milik urang, dina eueuna teh moal sedih da milik urang, milik Allah. Tak dia dirasa tiksa. Jeung lamun milik urang lain milik urang moal hese lihan. Dina sedekah teh moal da lain milik urang teh. Nu wajibna komo nusunana komo wajibna. Moal hese. Jeung dina eueuhna ge moal sedih. Nu asalna bisa jadi teu bisa, moal matak sedih. Nu asalna sehat jadi gering, moal matak jadi sedih. Nu asalna ngeunah dahar jadi teu ngeunah dahar, moal jadi sedih.
kabeh ge milik Allah. Tadina hikmah ieu teh sabarema kadinya ngan cuma ieu mah lebih khusus. Lebih khusus karena ibadah. Saur saya Ibnu Athaillah ketika jelema diberi kemampuan dina ngalaksanakeun taat ka Allah, jelema bisa taat, bisa ngalaksanakeun parentah Allah, eta leuwih mikabutuh kana kanyah Allah tibatan jelema anu maksiat. Karena menurut mikir secara sepintas asan teh karunya keneh kanu maksiat daripada kanu ibadah. Tapi saur Sayyidina Athaillah nyebatkeun bahwa karunya keneh kanu sok ibadah daripada kanu maksiat. Leuwih butuh keneh kana kasih sayang Allah pikeun kanu ibadah tibatan kanu maksiat. Naon sababna teu saeutik loba pisan jelema ketika taat tapi taatna berubah jadi maksiat. Teu saeutik jelema anu ibadah tapi ku ibadahna kalah jadi cilaka. Jeung teu saeutik jelema ku maksiat tapi ku maksiatna kalah kasalamet. Ieu teh ada yang lamun misalnya di video pas plak sakit baru nonton hayal berpikir kaget pemanya ya nu ibadah silakan maksiat kalah jadi salah. Dan ada memang fakta di lapangan seperti itu. Kalau lobana matakan musolid dia ingetan ke urang lamun misalnya urang bisa ngalaksanakeun taat anta ari anjeun bila hilmi karena kasih sayang Allah tidak atau tahu di mana-mana ngalaksanakeun taat ahwaj eta leuwih kabutuh minka ila hilmi tidak suatu di mana-mana leuwih tibatan ketika orang maksiat. Geninganan kitu sok orang Bandungan teu kudu kabatur ka Bandungan ka dieuan sorangan we. Teu kudu ngorek sebatur da ngaji mah jeung beneran diri. Teu kudu nyalahkeun batur, nyalahkeun diri lah ieu. Periksa we dina diri. Di mana-mana jelema maksiat, karunya di mana jelema ibadah, karunya teu nafsihi. Lolobana ngarasa ibadah teh meunang sorangan. Ieu teh nyambung keneh jeung hikmah nu kamari teh. Jadi teu ngarasa bisa na taat teh eta teh pamere ti Allah. Ayeuna urang bisa ngaji teh ieu teh pamasihan ti Allah. Ieu jarang bisa ieu. Lolobana mah ngarasa bisa ngaji teh aing nu maksa. Urang nu wajib mujahadah. Ladang lempang urang, ladang maksakeun urang. Jadi Allah teh eueuh. Tetap balik deui kana wadaniyat fil af'al. Sahiji dina damelna, lamun budak mah ngaji mah hiji dina wadaniyat teh hiji datna awal hiji datna Allah hiji sifatna Allah hiji pada mulan Allah. Jadi sakabeh anu terjadi eta teh Allah we nu nyieunna. Termasuk kurang bisa ngalaksanakeun taat teh eta teh Allah. Allah mere hidayah sehingga urang hayang kana ngalaksanakeun ibadah. Allah mere taufik sehingga orang bisa kaduga ngalaksanakeun kana ibadah. Balik anu tadi lolobana ayeuna pengakuan diri. Sanu geus salat teh urang. Sanu geus ngaji teh urang. Sanu geus sedekah teh urang. Sanu geus berjamaah teh urang. Ya punya. Padahal mah urang
ibadah teh ku Allah. Tah ketika urang mengayakini bahwa ibadah teh urang anu maksakeunana, urang nu ngalaksanakeunana, maka dirilah kacelakaan. Ngaleungitkeun sifat wahdaniyatul afal eueuh ka sifat wahdaniyah. Gagal tauhidna di tauhidna gagal. Namun dikajikan la ilaha illallah teh la ilaha illallah gagal. Sabab wajib di Allah 20 nu mustahil di Allah 20 hiji nuna dikumpulkeun 40 hiji dikumpulkeun da kalimat la ilaha illallah 4 nu wajib di Rasul 4 nu mustahil di hiji nu menang di jumlah 8 dikumpulkeun dina kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasul 20 nu wajib tadi eta teh salah sajina wadaniyah kudu beres 20 karek sampurna la ilaha illallah. Saya lamun teu sampurna 20 eueuh wadaniyatul afana berarti gagal la ilaha illallahna. Lamun gagal la ilaha cacat tauhidna. Tuh. Ya bener. Salat berjamaah, ngaji, sedekah, nya santunan jeung sajabana sanggeus santunan urang, sanggeus ngaji urang. Salah, kuduna kumaha ketika urang geus ngaji, ketika urang salat teh di mana bisa ngaji? Alhamdulillah ku Allah dipaskeun teh. Teu aya ngarasa urang geus ngaji, Allah nu masih nya. Wal ajabi jeung ujub ngarasa teh ajaib, ujub teh ajaib, ngarasa bangga, tulak cangkeh. Aya jelema teh bangga ku hartana, aya jelema bangga ku jabatanana, aya jelema teh bangga ku kakuatanana, aya di jelema bangga ku kapinteranana. Aya di jelema bangga ku kageurisanana, aya di jelema bangga ku kakasepanana. Nya bener. Eta teh nu Allah, eta teh nu Allah. Aja merasa lebih berbangga diri. Atuh aing mah pinter, atuh aing mah beunghar, atuh aing mah pejabat. Atuh aing mah geulis, atuh aing mah kasep. Atuh aing mah loba pangabisa. Di mana Allah? Ngaku urang anu kasep, ngaku urang anu geulis, ngaku urang anu bisa, ngaku urang anu beunghar, ngaku urang pejabat, padahal kabeh ge milik Allah eta. Dibawa karena ibadah, orang geus salat, geus ibadah, geus maca Quran, geus doa, geus wirid, maca sholawat sapoe 100 sapoe 100 sapoe saja saat salat urang. Eta pengakuan diri karunyatkeun nafsihi, ningali diri geus ngalaksanakeun ibadah, walaja jeung ngarasa berbangga diri asa alhamdulillah urang teh geus ibadah naon kabeh digorong urang. Juga tak nya satu pahalana henteu bea ngurus eta teh moal ka pagi teh wal kibri jeung takabur kumede gede hulu kalem ge teu mahi da gede huluna wajadaru ila goiri, iya supaya bisa ngahinakeun ka bakur. Iya panyakit kami di urang kabeh da. Bener deh.
Yo ngaku urang geus salat, bangga urang geus salat, takabur urang ngarasa hebat leuwih tibatan batur asapang salat. Geus we si salat ya kan. Geus kitu teh neuleuh we batur nu teu salat, neuleuh we batur nu teu ngaji, neuleuh we batur ibadah ya. Cuk. Ya kan. Nah, ibadah teh deuleuh pagawean. Wajidal wairina hina kabatur tah eta petana ate nu asalna ibadah teh kudu nama pialuskeun di surgaeun ih kalah jadi pinarakan tak kitu maksudna ieu diulang-ulang iblis kurang kumaha ibadah 80.000 tahun teu masih sekali-kali eta panyakit nama teu loba main nama hiji ngaku asa pang ibadah takabur wajdaril ghairi saha Nabi Adam teu hayang suci Nabi Adam kan jelema dibikin kamari bener ibadahna bener lila ibadahna lila loba ilmuna loba ngan wajdaril ghairi ningali kan badan Nabi Adam diciptakeun tina tanah sideun urang ciptakeun tina seun sujud pas ada oleh iblis wasana iblis teh pemimpin malaikat penjaga surga dilaknat kalau jadi musuhna Allah ih namun kadinya ieu cigan urang teh lebih iblis teh digana hah apa ieu luarna jelema jerona ya urang teu ngobrol dah maka tadi teh anu ibadah leuwih putuh dipikarunyaan ku Allah. Nah sababna sabab latara tentang ibadah makara ieu. Maka kabeh hati-hati. Beda jeung jelema-jelema anu maksiat. Kalau lobaanana teu kabeh, kalau lobaanana ieu jelema anu maksiatna ngarumasakeun aing mah loba dosa. Jeung situ ge sorean kana situ aing mah rumah satara salat aing mah rumah satara ngaji geus aing mah pinarakaeun dina hikmah siap manusia jeung kan ketika jelema anu maksiat ngarasa dirina hina hareupeun Allah leuwih hade tibatan jelema anu ibadah ngarasa maena unggul ngarasa ku ibadah maksiat jelema anu maksiat ngarasa dirina hina leuwih hade tibatan jelema taat tapi ngarasa dirina tapi sok aya jelema anu maksiat ngarasa bangga ku maksiatna parah ini. Jadi bisa kabagi opat ya jelema teh aya jelema anu ahli ibadah tapi teu ngarasa manehna ahli ibadah halus. Aya jelema anu ahli ibadah tapi ngarasa main ahli ibadah goreng. Aya jelema anu maksiat ngarasa dirina hina halus. Aya deui jelema anu maksiat tapi ngarasa dirina mulia bohong pisan parah. Parah. Nya tukang maksiat ngarasa mulia. Biasanya tukang maksiat ngarasa ahli surga. Wastiqo fil jazai ila ghairi zalika tayyib ngarasa deui aya pahala geus loba. Nya panyakitna ketika urang ngarasa urang ngalakukeun ibadah tuluy ketika ngalaksanakeun ibadah teh ngarasa geus we aya bakal dibales ku Allah pahala geus di surgaeun. Tapi penyakit kate atuh jang naon ibadah teh mudah-mudahan we ku ibadah supaya surga kitu bae ulah ieu urang mah ibadah pasti di surga atuh ulah ieu mudah-mudahan we susuganan betul ngaji mah betul salat ibadah mah aya beureun harapan mah beureun saeutik mah di surgaeun itu Pak
ulang ngarasa geus ngalaksanakeun sakai ibadah geus pahala geus kakak buku catatan amal pinuh ya bak minjem buku catatan batur kan nah ini penyakit-penyakit ilmu ibadah itu jadi dohirna ke ibadah tapi hatena keur maksiat. Jadi nukulna ibadah teh piseureun jadi kalau ke neraka. Daya ieu urang pentingna ngaji yang ngararapi hate teh jadi teu cukup ibadah dohir teh cukup diberesna. Jadi hatena kudu rapi.